kabar? Merang-merang di mana gitu? Seperti perempuan Ada cerang bae eta jalma. Yosia. Cai mata aing lagi-lagi nubuk ya. Jadi botak. Kenalkan, aku Mariam, aku dari Jakarta. Aku kesini mau cari Mas Tabroni. Kim. Turku mah dia aing hing. Mak, punten mak. Iya bener pojok rangda. Aing mau ga. Ku aing mau ga kalangan si mereka. Desya tadi gue yang kurang pulen. Kira-kira acak neng jasa menikah. Wah, ole, puas, ole. Top sandalnya dunculan dah kamu naik naik. Ini dia, udah masuk aja. Ya Allah, lindungi Baim ya Allah. Ya Allah, lindungi Iwi ya Allah. Bang I kami makasih ya. Oh, tenang be. Bisa diantarkan. Tuh, dicarikan deh ku istrina. Tuh, bisa lengok. Iya. Ya Allah. Jeung ciwi jeung Solik. Tuh si wisi ku mah parukat-rukat palasang-lasang ti konok Lydia jeung Solik. Cuma kudu laporan ka si Sokun. Tuh Riki mah si Sokun mah ku Solik. Mungkin iya tetangga ngomong deh, Mang. Oh, mana lagi mencal. Bisingke batur tiba-tiba ngagegerkeun. Kami dibawa ke salaki baturnya. Lengoh aja kami mah. Ya Allah, si Iwi sih unggal ambekan melalui orang kamal, enak orang babakan. Baglat teuing. Ganti lalaki jaga ganti sapatu. Takwa. Gusti hal eta amblas eta yang 7 sumurna. Oh, sepak beroprak. Ampun, sasi umat padu. Sumbat sambit bae. Wanita malam, unggal lalaki dibawaan ka dieu. Kumadehi awak-awak kami. Si sebagai nansiwi gelag-gelating eta sama ngamples susu, gunta ganti bela laki. Helampir. Atuh ganti laki ke unggal poe, unggal menit, unggal detik. Masih awak-awak kami hisok rewel ampun. Si Sokun sakitu jangkungna, sakitu kasepna ekandikeun. Rese ampun masih maksudna. Ih, mau saya jalan jeung si Sokun ke, jeung si Olik ke, jeung si Kenur ke, jeung si Wariman ke, jeung saha ke. Emangnya harus izin ke kita? Kadia tah tulun, kadia. Eta anak nama. Adala. Da kumaha deh? Kami mah kajen masih kanu boga anak ke, erek kaduda ke, kabujang ke, kasaha ke. Kami mah kanu boga abg kajen. Dasar dongdot. Dongdot tunak dongdot. Jenteng geura mah si abdi kumaha ge. Kelakuan abdi barina ge. Hi, eta sungguh tuh rewel-rewel teuing. Geus di blender bibirna. Dasar dongdot. Hek dongdot, el alat. Bak bongot tara istighfar, ari ngomong ka kolot jeung marecon seret. Ieu ulan sulukan diwa, moho mindah kumaneh ka buruan si Tadem. Eta deui rungkun tukangan di masih Casria. Tapi san di gombrang-gombrang teh sieun ulah we eta. Mudahan si melari wa di warung si Mini aya ulah asup kana sangku si Mini. Salaki si Casria deui cenek madang aya ulah na sangku. Dah, mabiong parusing.
jeung abu-abu masih jeung semen 3 roda. Ih, saminggu dege mal teu glowing, Lesti jeung Dinda ge mal teu lewat. Dikebut mul ambil lalakina langsung pas belit maloroan sia. Ah, biasa be dangdan mah. Bati bengken nomorna laleur. Ah, geus dangdan foret bati be dengan pelakor. Sia mah curhat colongan. Atuh heugi ngami tong ngadayak dak. Usaha gelekas doh. Music. Siluman rinyo. Siluman rinyo. Sisi pedaku mah jalma kedagang patikon. Mulia boal hayam. Dugang dagang ngagambyung, dagang mamirong seblak. Sia mah dagang musik DJ, hareunag ka aing, ngabrag-brag. Pancen kita asli rewel, kan cocokan bebek mercon celina. Sia dagang naon deh ngagarambyung. Ih, teu nyaho kami keur dagang pindang. Bodohan si hasos bu hanyir. Geus kitu balubar kan teh malera. Malera kan sono kami ka tuh merah. Oke guys, ini ya guys penonton kita. Atau panjang sukaan nang iyo. Bener betul. Oke, babarengan deh balik ha. Action. Kadia tah turun, kadia. Eta anakna moro, kajala. Jak. Suara. Suaranya Agus Pak kana ieu Pak. Cit ulah ngomong Pak ka jenderal aja mah. Action. Ya Allah, si Iwi si perak melari orang Cikesal. Ayeuna orang Dan foret jangan keplak. Siap. Action. dengkel pengaruh. Action. Karontok sisi pedaku pada patikon. Mulia bol hayam. Mulia bol hayam. Mulia bol hayam. Mulia bol hayam.